Mini vlog janda muda kalau tinggal di kampung. Yuhu. Halo guys, kurang ayana erek masak tahu bawang cabe. Nah ini teh cabe genot nih burai ya guys. Lejeng iya tumis kikilnya guysnya. Tama-tama ku aing dikumbah heula si bahan-bahan natenya guys. Soalnya tadi can dikumbah karek dipotongan hungkunya guysnya. Tuh pokok nama dikumbah cing bersih pokok nama anjing eta tinggal ibu kot burungnya posisinya aing can mandi guys iya teh guys, tapi diharuskan memasak pagi-pagi guysnya karena diriku sudah lapar. Madilah lieur aing saya teh di dieu teh si minyak nu loba teh dipake jang masak tahunya lah katel nu hiji deui ku aing teh dipake masak naonnya mimin tadi teh poho deui euy. Pokokna mah di rek masak heula kikiling teh tuh si bumbu namanya bawang bodas panggoreum cengeknya guysnya ditumis heula si bawang teh sampai setengah matang tah teruskeun we si kikilna kikil kulitnya eta disebutna tadi urang mah kikil kulit penting mah heueuh aya ngaranan we dipasak ngeunah. Nah lanjut guys, itu belah ditunya aing masak tahunya guysnya dimasak teh sampai matang pokoknya mah ulah peot-peot teuing lah dipasak tah dikikil kan bari asak yang langsung di bumbuannya biasa we penyedap gulanya guysnya ngan pedah aya tambahan kecap di dieu teh guys. Da kacirena peang hari tadi kecapan mah tingali atuh ku kalian oge kocak-kacek si caina ngeras serada menyusut kakara tak asaan kurang teh dikira pas kakara weh naon teh di pareuman eta teh nah ieu teh geus rek rada asak guys si kikilna teh tuh dijahit teh kurang teh geus lieur aing pokona mah geus masak we pokona mah lieur aing loba piungan tuh guys ieu hasilna tuh kikilna ieu si katelna teh kurang teh dikumbah heula henteu nya tadi teh dikumbah henteu nya paduli aing mah nu penting mah masak we nya guys nya tuh wih poho deui aing masak naon oh nya rek masak cabe aing teh tadi dikumbah heula guys keur cabe mah da soalna kan bisi hanyir ya guys nya ih anjing eta cabe kuat beureum kitu nya guys nya ngeunah namun nu hejo tapi kumaha cabe pamere mah nu penting mana ngeunah di daharna heuh guys. Tah di ditu teh tahu teh itu geus setengah matang guys kurang can diangkatnya si cabe oge teu asak teuing urang teh ieuna biasa we di naon teh naon tuh guys kode di samaraan uyah gula nu kara ditu lah tuh umat di asaan we guys soalna lamun tadi asaan sok kadang aya nu kurang aya nu pangset teuing aya nu amis teuing nya kitu we lah lieur aing. Tah siur cabe teh kurang teh dikumbah heula guys kan tadi teh aya ieu aya naon eta teh nugget sesa tah tambahan sosis kurang teh akal-akalan urang we ieu mah masak teh asal brus teuing ngeunah henteu nama tadi diasaan mah rada pangset saeutik anjing tuh kebruskeun samak brek cenah lamun cokolote mah samak brek cenah nya si eta na teh tah umat toy nya di samaraan nyaho teuing naon aing masak ieu masak kakarekeuneuh tuh di saosan tapi da aya di asaan mah nya ngeunah we ceuk urang mah teuing ceuk nu lain mah asaan umat lah asaan lah tuh diangkat deui teh geus asak guys sakedeung geus sidikan sosis eta mah da sakedeung ge geus asak ning tuh wah nepikeun ka bolenang dina katelna teh kenapa tuh si tahuna geus rada asak guys mata ku saya diangkat we langsungnya pokona mah geus ieu teh langsung tah ku ente ditumisnya si bawang teh kan biasa nama cabe garam nya guys aya nama bawang hungkul jadi ente diladaan teh ku ieu ku naon ngaranna teh
oh ku ladaku ku lada bubuk tuh teuing aing masak asal-asalan we nu penting mah geunah kade guys samaraan oma teu soalna tahunna sok ieu mah nu Orian jadi si naon teh si uyahna teh rada rada teu karasa nih jadi di dieu teh asandi aing lieur guys pokona mah penyakit we masak mah da kumaha deui aing mah lieur oh mini vlog keseharian janda muda hari yang diuploadkeun masak hungkul paduli teuing geus tong loba tanya sih mah lieur tah ieu hasilna nya guys nya taruang tuh mantap pokona namanya yo assalamualaikum dadah muah.